dalil aya Allah aya dadamelanana kumamun makhluk eueuh dadamelanana Allah katempo. Allah katempo kasaksi penbahasana ge ashadu teh jangan nyaksi. Nyaksi mah kudu kieu. Beda jeung percaya. Jika kieu urang percaya misalnya di itu teh kahuruan ya, da beda gulidag. Tapi terpi kana makom yakin kecuali urang kudu lempang ya, oh benar ya mah kahuruan. Urang percaya Allah aya ngan hayang nepi ka yakin kudu lempang. Lempang ka pangeran boga hate. Jika urang kana kasab, ini ka pabrik gawe ka kantor. Amunnya kasab mah niat dunia ala duit, lain ka kantor. Ini teh kana dunia. Awak sote ka kantor dah hate mah kana dunia. Tah nama kusabab manehna geus kieu. Ka kantor mangkat ka kantor niatna hiji rek ngadeumakeun hate ka Gusti. Itu aya mah da geus beda hatena. Awak mah keuna tinggal rek ka mana-mana nu penting mah agama teh nyarap gitu. Ulah sote kana tempat pahala mah. Dari kana kantor mah perkara anu wajib. Awak teh da ibadah lan ati aya mah rek nyalan pangeran dina sakabeh tingkah rek gawe teu gawe lempang teu lempang cicing musik naon kabeh kudu karasa minimal jadi ilmu da ke nu ilmu jeung nu boga ilmu teh teu jauh. Ayeuna ka ngarti pan pasti jeung datna ngarti teh datna kabawa gitu pan ngarti boga hate teh manya bisa hate hungkul jeung awakna deukeut pangarti teh jeung urang. Ayeuna urang rek nang lempang pangeran terus saya ngerti kan ilmu pangeran mualin lagi panggil jeung zat pangeran mualin lah itu karena sadaya kowe gitu kan gogodana bakal leuwih wayahna kan kena digeuleuh bisa boga cerita wayahna kan kieu karena orang yang mau menuju Allah itu maka segala sesuatu mesti ditinggalkan dina hate. Ketika orang lain tuh karena satu hal selain pangeran, mun urang hayang pasti ku Allah dibetot batun selain Allah teh dibuang. Urang lain karena dunia pasti dibuang dunia nak Allah. Urang lain ka pamajikan pasti dibuang. Aya we masalaheun. Dibuang teh lain dipiceuna. Dibuang teh mamaneh apal ke caranya mungkin nu bagus tina dunia di pamajikan segala geus kumaha. Jadi kudu ngeklik ka Gusti Allah kabeh. Urang lain ka pamajikan ka urang, tapi urang di pamajikan tepung di Allah. Terus gitu. Jadi dipisah teh, lain rek dijauhkeun, dipisah teh rek diberi sambungan nu bagus. Ya hanya karena Allah. Ya, gitu. Makanya asal siap itu wae. Da gogoda pasti bakal nama. Semakin orang dekat ke pangeran, bulu kibadah resikona gitu. Akan terkieu teh ngaranna perjalanan menuju kawalian. Jadi wali. Artinya jadi wali teh jadi kekasih pangeran. Di mana Allah geus milih urang teh bakal jadi hamba nu dipikasita ku anjeunna, maka ujianna bakal diberi. Di mana Allah geus cinta ka jelema, ujianna ditambah. Eta alamat cirina urang cinta teh geus rupa inget ka pangeran, balikna kana diri. Ingat kana diri teh naon keur urang teh ingat ka Allah da. Man arafa nafsa arafa rabbah. Wa fi anfusikum afala tubsirun dina diri anjeun teh ada sesuatu nu mesti dipikiran. Balik ka diri terus penilai itu boga hati teh nilai awak mah pangkat mah gak masalah temenan nempel tapi kan nilai bade dia. Da pangkat teh kun bentuk kumpulin aslina mah nilai pangkat teh. Ieu mah sakadar simolna kumpul. Barade hiji dua tilu eta mah sakadar simol hukum tapi aslina mah nilai da anggar awak nama ieu kayana eta anggar le naon atuh nilai ke batur mah nilai ta awak urang eta tetep nu ieu itu amaliana tetep nu eta salat naonna tapi nilai nu robah ngan tetep kudu aya katingali robah dina sisi lahiriah dan datang ka pangojenda katingali aya nilai pangkat tinggi teh pananggar aya. Karena orang katingali bukan jadi hati tinggi, tetap ke dina lahiriah katingali naik ke derajat ibadah. Kudu gitu ya, alamat ulang naik ngaji ge geus naik derajat. Terus seperti